ari sungguh-sungguh na anjeun kana perkara anu tos ditanggung ku Allah pikeun anjeun. Masalah rezeki, masalah harta, masalah tuangan deudeun. Wa taksiru bima tuliba minka jeung anjeun teh gagabah nyepelekeun kana perkara anu dituntut ku Allah pikeun anjeun. Ari kana masalah dunya bebeakan meuli poho kana waktu. Ari kana perkara anu parantos ku Allah dituntut ka urang kana ibadah, urang ngaluekeun gitu. Hartos lempeng nama kitu teh. Ari gagabahna anjeun kana perkara anu tos dituntut ku Allah ka urang sadayana. Allah ka urang nuntut kadah naos, kadah pembinaan. Allah nuntut ka urang kadah sedekah nalika aya, infak nalika aya, salat, zakat ketika tos mampu, sareng kewajiban anu sanesna eta teh tuntutan ti Allah. Ngan urang teh ngagagabahkeun sareng Allah. Ari kana masalah dunya anu tos ditanggung ku kami muni bebeakan poho kana ibadah. Ari kana perkara anu ku kami dituntut ka urang sadayana ngagagabahkeun eta teh para wadi saw ibnu Athaillah hapunten dalilun ala timasil basirah minka. Eta teh tunjukkeun bahwa tos katutup mata hati anjeun. Nauzubillah ini. Eta nu bahaya ketika hati urang mana urang parantos katutup. Itu langkung-langkung bahaya tibatan virus anu ayeuna nuju rame itunya virus corona. Oge paetan sejak nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku wasilah ieu pangaosan, wasilah ieu pembinaan, Allah enggal-enggal nyabut kana eta panyawat anu jurami ayeuna. Enggal dicana ku Allah Subhanahu wa taala bagi hakikat eta teh diutus ku Allah, diutus ku Allah eta teh. Diutus ku Allah hakikatna yakin eta teh diutus ku Allah pikeun nyadarkeun urang sadayana. Mangga upami sababiyah teu aya eta virus jalma anu sombong kan ayeuna teh jadi rehe ayeuna anu sombong. Tentara paling kuat di dunia di Amerika menjara sorangan kan di imah saling keluar, ekonomi runtuh sadayana gitu. Setiap ada kesombongan pasti Allah bakal dikasihan. Asalnya virus di mana? Di Cina, di Wuhan. Kenapa ada seperti itu? Sahabat Presiden Cina ngomong tidak akan ada kekuatan yang bisa menghancurkan kekuatan Cina, militernya maupun ekonominya. Eta cariosan eta di Cina teh presidennya ngomong gitu sombong ke Allah. Dikasihan eta virus. Indonesia sama nih. Awalnya presiden memberitakan kepada masyarakat dengan kabar baik, alhamdulillah bahwa Indonesia tenang-tenang saja. Tidak ada virus corona di Indonesia. Satu berita, salah satu pengurus BUMN ke Indonesia tidak akan pernah bisa masuk corona. Namun cenah sababna, sabab susah minta surat izinnya. Logika itu ya, aya bahasa istilah susah cenah. Mere surat izin oge mau bisa ka Indonesia mah. Celetuk didinya 3 hari kemudian aya di Indonesia positif corona. Namek tadi orang uping dina berita hampir tos 2.000 ayeuna di Indonesia yang positif corona. 1.800 langkungan tadi teh kirang langkung.
Jangan ketika ada kesombongan pasti diuji langsung ku Allah Subhanahu wa taala. Emut kana kasauran Sayyidina Ali. Kumaha saur Sayyidina Ali? Ieu sakacan kana materi pentingnya. Saur Sayyidina Ali ngaturkeun kieu bahasana. La matazal balaun illa bilanbin wala yarfa'u illa bitaubah. Tepati-pati Allah ngalungsurkeun hiji balahi, hiji bencana, hiji musibah kecuali ku sababian eta ayana bencana musibah teh ku ayana jalma migawe dosa. Janten seorang terus berapa dosa. Nyai wabitnya saya sepabatur orang ini masing-masing si dosa orang teh. Karena saya istighfar, saya nyuhkeun hapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Wala yarfa'u illa bitaubah. Sareng moal diangkat eta bencana, eta balahi, saur Sayyidina Ali, kecuali ku tobat. Ku tobat ka Allah, hapunten ka Allah Gusti. Seueur dosa urang. Seueur istighfar, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seueur istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Tenang ku waktu-waktu anu ayeuna. Kitu kanjenya mugia urang sadayana ku aya ieu palintan renungan-renungan musibah-musibah anu nimpa ka sadayana makhluk anu aya di alam dunya terutama jalmi. Mugia Allah sing ngangkat kana eta panyawat oge palinten wargi-wargi urang anu terkena ku eta panyawat mugia sing ngaliankeun ku Allah oge palinten anu ngatunkeun ku wasilah eta panyawat mugia janten darajat syahid ya paling Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana ahli pamaksan rahimahumullah. Insyaallah palinten dalam waktu anu ayeuna urang sasarangan mengkaji ngebutan kana salah salios hadis Kanjeng Rasulullah anu berkaitan sareng akhir zaman. Sareng akhir zaman. Ia hadisna memang secara sangat berutur sahih tiasa dipertanggungjawabkeun baik itu kurawitna matana oge sanadna. Dawuh Rasulullah kapungkur ketika ayat keneh Rasul kantos ngaturkeun kieu sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabun kaliyahumullah bi salasatin baliyatin. Sayati zamanun janten eta teh dikawitan ku sin salah sawios ciri fiil mudhari. Magi eta kalimahna kalimah fiil mudhari. Sayati zamanun bakal datang. Sabab fiil mudhari nuduhkeun kana zaman anu bakal datang jeung beukeut zaman hal jeung istiqbal. Ngan bahasana kusin. Mari kan ciri fiil teh kan aya 4. Aya sin, aya saupa, itu kan aya kon, aya tak tanis anu pae. Nuduhkeun kana perkara anu memang deukeut. Caket. Saya di zamanun bakal datang zamanun hiji zaman ala umati ka umat kuring sa Rasulullah. Anu mana kita zaman teh anu nimpa ka umat kuring yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umat kuring teh tos kalalabur ngajarauhan para ulama sareng fuqaha para wali. Nya bageuan ayeuna nya teh waktu teh. Ayeuna eta teh.
Mau deket bahasananya. Ieu teh kirang langkung meninggalkan jarak mah 14 abad maju 15 gitu. Bakal datang di zaman kaumat kami di mana eta zaman teh umat kami ngajauhan kalalabur di para ulama sareng fuqaha. Ari ulama saha? Jalmi anu beri ilmu anu caket ka Allah anu sieun ku Allah eta teh ulama. Nya paling teh ari urang mah dibahasakeun teh jalmi-jalmi anu ngartoskan agami. Jalmi-jalmi anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Ku akibat eta jalmi ngajauhan para ulama, ngajauhan fuqaha, ahli fikih anu ngartos kana fikih bab-baban ibadah. Faya betaliyahumullah bi salasatin baliyatin. Maka Allah nibakeun mangrupi ujian kalawan ti perkara. Akibatna teh mangga painnya kemutan ku sadayana sasarengan. Ieu anu tilu tos buktos atan kita acan. Maka yakin teh akibatna. Mana nu tilu teh awaluha yurfa'ullahal barakah min kasbihim. Hiji diangkat kabarokahan tina kasabna, tina usahana. Diangkat barokah. Ari barokah teh ziyadatul khair, hartosna tambah-tambah kasaean. Itu barokah. Nya aya barokah, aya berkat kan. Ari berkat mah anu sok dibagikeun dina dua riung mana berkat sedangkan lima barokah sanes berkah tapi barokah takrif barokah teh salah sariosna dina kitab Quduliyah ziyadatul khair tambih-tambih kasaean hartosna beuki dieu beuki ditu beuki sae itu barokah. Yurfa'ullahal barakah min kasih diangkat kebarokahan rizkina. Janten masalah barokah mah teninggal seueur sakali barokah. Maki rumus barokah mah ketika rizki sakali ari barokah mah cakap. Komo seueur gitu. Ieu teh ninggalkeun penghasilan mah henteu sabaraha. Da damelna oge teu tangtos koreh cok saperti sepuh teh mah. Koreh cok we di mana aya miwaran, di mana aya padangelan, didamel, di mana aya anu nyumungkeun dipidamel. Biasa we tangtosna ari damel kitu pinten gajihna ge teu sabaraha. Kumardi dipapari barokah ku Allah Subhanahu wa taala cekap we eta barokah namina. Murang kali kajajanan istri oge sami kanapkahan pokona cekap sadayana teh sok sanaos damelna biasa-biasa wae tapi aya gajina bulanan pekerja negeri sipil PNS namina ditapakuran tapi kunaon buat gede hutangna teh bahkan di bankna gede contohna teh kan sapertosna gitu kan diamutan ternyata nah dirinya apa ini keberkahan anak tineta rizki jantan nikmat ka Allah Subhanahu wa ta'ala hartosna teu setiap titipan rizki anu ku Allah dipasikeun ka urang teh teu acan kantos eta teh jantan nikmat. Ari nikmat mah ijra'uni amrimun ini atanapi sorkuni amrimun ini ngolah nikmat ngaberjalan ke nikmat sesuai sareng anu maparin eta nikmat. Maksudna ngolah nikmat sesuai anu dipikahoyong ku Allah. Allah teh anu masihan nikmat ka urang anu dipaparin ieu nikmat. Contoh dina sasasih di etang-etang penghasilan orang teh 2 juta bahkan kirang tidinya teu acan tangtos eta anu 2 juta janten nikmat
upami eta atos anu 2 juta teu dianggo kana perkara anu sifatna positif sae. Allah nitipkeun ieu pikeun anjeun sabulan 2 juta sapertosna. Ternyata eta anu 2 juta teh infakna henteu dianggo pura-pura ka istri henteu dipasikeun sadayana korek anu aya dianggo teu balik pokona teu manfaat we, itu tidak menjadi nikmat. Tidak nikmat itu TKD. Cobi upami teh meta arus anu 2 juta diinfakkeun heula 2,5%. Berarti tina 1 juta 25.000, 50.000 eta anu 2.000 infakan. Berarti aya sesana ageung, mangga ditasorupkeun, dipasikeun ka istrina, ieu mah, ieu neh. Mangga tasorupkeun, dianggo meser tuangeun, jang murang kali, jang jajan, sareng sanes kantana, eta nembe diseratkeun ieu. Margi molah rezeki eta nasorupkeun eta rezeki teh sesuai sareng anu dipitoyok ku Allah.